Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Destiana Nurfadilah ti kelas 10 CTKJ bade ngadongengkeun dongeng anu berjudul Sikabayan Ngalanangka Wilujeng Nyakseni. Dina hiji mangsa Sikabayan keur leleson bari jeung ngalamun di payunan dorompokna. Saliwat oge mikiran roay, tutut sareng lauk anu dialah kamari. Kabayan pangalakeun nangka pilihan anu kolot buahna, parentah mitoha ka Sikabayan. Saentosna dugi ka kebon, Sikabayan ninggalian tangkal nangka anu buahan. Anjeunna milari mana nangka anu tos kolot. Tepati lami Kabayan ninggali hiji nangka nu kolot tur ageung teras wae diala. Kusabab nangka teh ageung, Kabayan teu kiat teu ngangkatna. Ieu mah hese nyandakna moal kaduga abdi mah. Kabayan nyarios dina hate, kumaha cara nyanakna ieu teh? Saurna deui. Kusabab kebon tepati jauh sareng walungan, eta nangka dipalikeun. Jung balik ti payun, kapanen geus gede, parentah si Kabayan ka nangka. Barang dugi ka bumi, si Kabayan ditaros ku mitohana. Kenging teh nangkana. Nya kenging atuh, nya ageung tur tos kolot, saur Kabayan. Mana nangkana anjeun datang lengoh, tumaros mitoha. Har, nah teu acan dugi kitu. Padah geus balik ti payun tadi tembangna. Ari anjeun tong sok ngabobodoran, teu aya caritana nangka bisa balik sorangan, mitohana rada benduk. Har, nya nu bodo mah nangka geus kolot, teu apa jalan balik, saur Kabayan tuluy we ngaleos. Sakitu nu kusin kuring dipikahatur. Hapunten bilih aya kaletakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.